Sing hari sholat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh sholat sok di mana? Di gereja. Tapi bener ya. Masjid belum. Ya, aing ge nyaho di masjid. Ya. Kunaon bapak aing ngeluh. Asupan aing mangisung. Nuhun agan. Nanaonan agan teh untuk pikiran teh mah. Jempe. Aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana di mana wae juragan jatuh wah biasa nagihan wa jempe. Aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut pehilung teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar naga nah are ulung aduh edan sia kalakuan teh sia teh paham burah sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba keula anu aya anu bapak kos anak tere we kawin deh sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka ilah itu si goblok juri sia ya lemah siapa teh siapa cacing ya lemah nah budak nyalukan hidungna gitu ma lah naon si lain nyao kadieu geura aya sora nu ngajelengeng sada suara raket boa dulu euy moal kitu timah ka dia datang naon dengekeun di sia aya suara naon leuh ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor si teh jari jadi ketahuan pacaran lagi
sama si ayah tegablak dodoloan. Nah, yang serikan goblok. Nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji anu kieu. Lain bangsa naon ka anu kieu bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh teh mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Disebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Naon? Rasana teh jabri gureun. Eta kadenge ku ya yang dikeriting. Hayang diboloman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Laras salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu Rada tuh percaya. nah Manya Islam make ikat. Akhirnya mah agama Islam mana itu kudu make jilbab. goda awewe Atuh make gamis atuh. Iya. manya lalaki make gamis Ya heuh. gamis mah pakena ku awewe sok pake nyepah Gambir atuh teh basa goblok. Iya. gambir mah di mana urang dahar gede teuing gambir sia dahar teh Gemul. Jurig nu ke Jawa. gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung Gemor. Goblok. Ya. ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor Si goblok digemol. gemol mah para dijualan Moal atuh teh mah. Iya. tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sih Ngaran urang. Wah Pajang. Raden Cecep Utadireja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Itu ceritanya. aduh Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. alah Bener agama Islam maneh. ya heueuh Sing hari sholat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh sholat sok di mana? di
gereja tapi bener masjid belum nya aing ge nyaho di masjid ya manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunnan katulah agak lain katulah Katolik menurut teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewe sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho jadi tanya rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh saya agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka yang rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui bohongnya alah tong nyiksa maneh maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah benar teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu ai tapi balalandar nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi atuh maneh dek ngomong naon balik ke Arab teh da kudu lupa kapal da lempang moboleun urang teh moal nepi-nepi syarah lah tapi bener euy waduh bener tauhid jadi namanya tauhid ya bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe pageto aing mah lain geus poe pageto deui geus nganyang kalioban palingan bana radial aduh lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177na ada gening 5 gening asli nama tapi dilewihan ku mana jadi bener oge teh jadi bener oge ieu jelema lumpuh Yuni jadi ge nya anu luak leo pamadeganana geuning teu istiqomah
Aduh, bener oi. Iya, Air kadalapan ciciling naon. dahar. Pek, sabab lamun orang teu dahar da pae atuh. Sya, tek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lamun layo sieun, meureun urang teh ngajak papang. Salapan. Naon? Minum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melag na teh koro. Tapi aduh ampun. Sapuluh Naon? sare. Sok narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting ban. Tak jaku gitu nama aneh teh. Kubalalan tapi salah. Aing mana rek nambahan deui. 11 Naon? nyaring manya sare wae. Tuh, dah bener pisan. Aduh, aku mah naon ya lumayan. Ya. Kahati tauhidna euy duh. Banyak karti. 12 Naon? jeung ngising. Nah, ada dahar wae. Enggak goblok ya. Aduh.